Si Oji kemana nya? Kita dengan si Ayu menilai teuing ieu kurang di dagoan di dieu. Mana eta budak euy. Kemana nya? Keur duh lembagaan ngarona poe Jumat aduh ieu. Sieun kemana nya si Oji teu matut. Dilihat teuing nyamper teh aduh. Sieun euy urang kumaha nya ieu. Si Ayung mah disamper teh sewae bermain bagian rona manehna samper teh sewae balik ka pos aing pasina dicarekan si Amir kumaha nya aing carana ngabujuk si Ayung tina ngarona nya geus lah ayeuna mah urang bebeja ka si Amir bae lah dicarekan ge lah kumaha cewek carekan mah lah. Aduh menilai teuing si Oji kemana nya? Kala saha itu nah sorangan kemana si Ayung cik ka dieu maneh urang ieu keur di dieu sorangan Si Ayungna SW hudang yuk urang sampurnya kuduaan yuk Ayung maneh mun lila teuing urang kesel tadi di dieu ngadaguan maneh jik ka atas di mana tuh si Ayungna ka mana SW hudang kuing di gedoran tapi teu kaluar wae si Ayungna ayo urang we samper kuduaan we me kaluar si Ayungna maneh ari nyaho kitu mah kurang duaan urang kesel teh tadi di dieu teu balik maneh mah geus lah hayu ayeuna mah wang samper we kuduaan hayu kemana tuh si Ayungna? Ayungna hilang sare meureun Yang biru pae tahu si eta meureun wae kagoean teh Yung nyaring weuy ngaronda weuy Yung lah kemana nya si Ayung teh keluar we Aduh, aing mah penting-penting saha ieu nu ngetro. Oi. Ayo, ya tungguan. ketrok we Oi. Aduh. Ayeuna naon si penting-penting. hayu uang ngarona itu karunya kosong ku pas ronda Oh, tuh. Kayak orang rek ganti baju heula. Morosot jadi nah. Tungguan we di dihareup nya. siap nih ronda mah Jumat wae duh sarua ku uing di rumah kamari urang menghanduri buah ayeuna bukan sarua urang ge basa eta handuri kumaha tuh nih KRT teh baliknya urang komen wae eta ayo gas Ayolah. Si Odas ka mana? Nah, mana yang nganu kurduaan? soda can disamper urang samper we ayeuna atuh ayo uang barengan we yuk tuh Ya orang samper lah. Kayak mana? ayo tuh lumayan loba orderan ayeuna mah cupang padet ieu mun ayeuna mah Jakarta teh mah bisa tuh ayeuna mah guys ayeuna naon euy Das hayu orang ngaronda. maneh apa wae teh kamari naon euy ngaganggu wae nyoker bisnis Ayo das orang ngaronda. Ayeuna geus bagian malam Jumat urang ge bela-belaan diudangkeun ka ku si Amir jeung si Ojik keur sare ngeunah-ngeunah gaduh. ayo tuh buru maneh bisnis jeung bisnis ayo dipikirkeun teh masyarakat henteu maneh mah naon ngaronda teu ngasilkeun duit ini juga orang bisnis cupang ngasilkeun duit loba ayeuna transferan geus numpuk tuh can pesen kene loba angger we maneh geus kapalingan mah gerewekan hayulah maneh ulah bisnis wae bisnis mah engke deui we bawa senter maneh dah marane jiga nu nya wae ngaronda kamari oge malam Jumat kamari manggihan jurig langsung kalabur angot di ayeuna mending juga orang bisnis cicing dah Oh, hayolah geus lah. Mane bagian bisnis ditarekeun ngarondah henteu bagian cupang leungit ka urang nya mah. Nyamir. Hiji. Ayo got bawa baterainya. geus lah hayulah loba pisan ngomong ngagarang wae yo ini Tah, itu atuh ayo ayo. ayo atuh
naon di mana nya poin ge naon kan sarieun nya Cuma ngaronda aduh lembang lah bang cicing di mana ngaronda Nes cicingnya di dia diuklah ya dari itu hari lah rantai lah tapi kopi wah naon itu naon sugan teh bangsat baru atuh leungeun aduh ya naon yung mana naon yung baru was itu mah wana naon urang rek kompol heula nya hari si Ayung kita lewat teuing ka mana heula teh nya eta nah kemarin mana mau bakal sieun geus keluarkeun ke dekat wajibnya orang borangan dah moal mah naon ke sekali mana kemana wae menilai latih teh kurang dadagoan yang barudak urang geus tiih di tempat-tempat di dia mah wah maling urang kablah ditua yuk hari si eta datang langsung ini ayo tuh ini tah ayo tuh yuk hari mana hai ke mana bang nangan maling kan itu dah yuk magare lo geus beulah nam tuturkeun we sayu mah ka mana ieu ka dieu naonan bang di dia nu bawa maling tuturkeun di mana hayu wah tinggal ya tindulung tuh si Ayung ke mana si Ayung si Ayung ke mana si Ayung buru atuh di lapisan numpang pesan itu si Ayung ayo buat sampurkeun moal buat di dia ngaronda bari neangan bangsat ngenahan ya bangsat di dia hari tempat naon guys belum ini cenah asa-asa aya nu kieu das cicing di mana cicing tingalikeun si Ayung tuturkeun ayeuna mah cicing lepaskeun leungeun lepaskeun cicing ini mah di tempat mana cicing leungeun teh maneh ngajak ngaronda ka urang maneh ngari riweuhna ge urang maneh mah tara bener heuh cicing di dia ya ngaranna cicing mah dari uka dari jik cicing tuturkeun astagfirullah naon kuburan Yung naon mau ngajak ka dieu geus dari di dia santai usah naon ngajak ngaronda kan kieu ka makam emang ngaronda maot mah ge aya atuh di ditu mah ngaronda kudut ge bea poe ku kolot uguh di dieu mah undang-undang karuhun naon mana mah ka tempat kieu sok tara bener aing mah kana ka tempat kan kieu ge cicing di mana naon tuh naon oh itu naon itu naon senteran sorot mana senteran sorotan sok kumaha sorotan buat mereka naon tuh cicing hari uang pisan
ke uing ha. Woi, mana? Aing tulungan eh. Tulungan aing. Tulungan aing. Astagfirullah. Nenek. Lepaskan, urang yang balik, urang tengah ganggu mana. Lepaskan. Orang tak ganggu mana, main orang tu ganggu orang. Lepaskan. Goblok dia sugan teh setan anjir itu. Tempatnya. Ayo sabnya. Jangan diubatul. Aduh, aing nyaok kieu mah aing tadi kena bisnis cupang anu ngajak ngarona teh teu bener anjing nyasab. Si Ayung jadi gitu deh teu bener kieu mah teh. Aduh, aing kudu balik ke mana ya jalan deh. Udah eueuh deh di mana Kemana ieu nya? Aing kudu balik ke mana budak eueuh. Jalan teh apal deh di leuweung mahanya. Aing mana tas mana tuh? Dia ninggalkeun ini. Maneh pugu, urang aya nu metot suku. Sarua urang ge aya nu nyekelan, sugan teh naon efek teh tangkal. Ku aya mun pangidit jeung tangkal eta ku aing ada di kadek anjing. Si Ayung di kunaon jadi kitu jelema teh ngajak ngarona di makam. Ngarona mah di lemur naon di ka makam. Ra bener Geus itu ayeuna mah urang kalmur deui lah ayeuna mah. Yuk. Aing teu nyaho jalan ayeuna ka mana. Hayu lah urang ka lemur deui lah. Bae masalah jalan mah yuk urang teangan teh aing mah center yuk. Aing mana kunaon deui ya. Ayo. Cing. Tah tadi si Ayung teh di mana jadi eueuh yuk. Yuk mana bener yuk. Balik pisan jeung ayo ka lemur antep lah. Ayo tuh jalan ke lemur ayeuna mah tapang. Bener cicing yang ki anding di lemur. Ada tuh yuk. Barudak ajakan ngaronda naringakeun geus matiri sorangan deui deh. Kebalanna budak teh. Jadi si Ayung tuh ajakan ngaronda waras. Oh nya mau carekan bu. Waduh, barudak teu waras ieu deh. Aing mah teh ka mana? Ari sia teu mateuh lah Ajakan ngajakan nu teu mateuh mah ngajakan ka kuburan. Urang ki ieu ditinggalkeun nah. Ai tadi saat Tadi saat. urang teh. Lah duku ka urang mah ki ieu ka tadi gising di dieu maneh nu naringakeun. Boa nyaho maneh ngaronda ngajakan teh bener mah. Mungkin aing urusan cupang, kudu bener menang duit Maneh nu teu bener mah aing keur ki ieu ditinggalkeun nah. Maneh di Oji, sia di Amir, careug-cereug. Maneh pugu anu ngajakan uing ka kuburan. Kebaleg pisan. Hooh sia. Ai teping ka bentang banting ku bakat sieun anjing. Urang teh mangihan jurig di ditu teh. Naon sia teh? Urang tadi ge cicing di dieu jeung bapak-bapak cicing di pos. Sia teh percaya nyalahkeun ka urang. Urang ki ieu tadi ditinggalkeun kunaon saat kalbalanna. Teu percaya mah hayu milu ka pos terang tanyakeun. Ayo geus lah urang ka pos ayeuna mana. Mantu nah.